Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangdinya sereng sim kuring hamang hanang bayu ayu orang naraseun hanca dongeng sisilut balad siluan lagu anu kena kamari teu nembe dungi kadinya mitranya kurang sami-sami Bandungan kumaha terasna ieu jajara carita wilujeng ngadangukeun krung Aduh, alah, hampir we aing teh cilaka. Aduh, cik nini eme bari narik napas panjang ngatureng hapan napas nah dewas kareunakeun. Kumaha nih kawas nu rewas kitu geuning? Aya naon sabentarna ye puguh eta tadi kuring mah teu ngarti ku kaayaan ye, ceuk Pak RT. Jadi penasaran karena naon rupa nu geus kajadian penting eta. Pok atuh nini eme teh nembalan. alah, nini teh geus aduh harupan jeung bangsa siluman. Oh, anu nyurup sumanding dina eta Bagong jeung RT. Untung we nini teh masih keneh bisa salamet teu nepi ka cilaka. Sabab nu sing hareupan ku nini teh lain bantrak-bantrakeun. Alah, bieu ge untung we katulungan ku anci nu geus kaburu janari. Eta siluman teh kaburu asup deui kana waruga eta Bagong. Demi ngadenge kitu anu senul aya di dinya mani carolohok kasup Pak RT marana teh kaget pacampur leuwas terus ting harulang meh teu percaya kana caritaan si Nini. Tapi cenah sidik salila anu ieu disaksian teh nya si Nini anu hutet sorangan sawae cenah bener keur nyang hareupan bangsa siluman da kaayaan teh asa araraneh. Jadi kitu nih kumaha atuh ari geus kieu ya. Jadi eta Bagong teh teteh layan nu ngancikna geuning. Oh, bener pisan. Eta Bagong teh kaancikan ku siluman anu gagah sakti. Rumah sawe nini teh teu mampu pikeun jang hareupanana. Bahaya, pokoknya mah bahaya. Aduh, kumaha atuh nih kapan geus beunang kacangkalak ye. Tuh sidik Bagongna teh kapan aya di jero jaring malahan mah geus ditalian sagala tuh. Teu walakaya nih. Sabenerna eta Bagong nu aya dina jero jaring mah lain Bagong kiwari mah. Sabab Bagong kajajadena mah geus kabur. Hehehe, dedengean teh lain Bagong. Nah, ari si Nyai. Kapan sidik eta teh Bagong? Tuh si monyong dina jero jaring. Adug-adugan we. Hayangeun leupas tinggal itu. Cek Aki Jai bari nuduhkeun ka jero jaring. Nya nih nah abot ngomong gitu ya. Sabab dikasaksian ku kuring oge. Bener. Ieu na jero jaring teh baru bakeun Bagong. Jelas Bagong kapanan? Cek si Acim ngabenerkeun kana caritaan Aki Jai. Lain Bagong. Ayeuna mah geus robah. Sawa Bagong kajajadena mah geus kabur taun teh. Aduh, kumaha teh ni? Abdi mah bingung kumaha maksudna teh. Margi pami kabur kapan jelas eta tadi ge Bagong mah aya di jero jaring. Samala di talian moal jeseun kabur atuh nini. Cek Mang Oding sarua manehna ge panasaran. Nya nih kuring mah banget teu ngarti cikan kumaha. Buah-buah nini geus kasamaran tingali ya atawa geus linglung. Alatan geus sarung jeung eta siluman. Nini mah teu linglung. Oge teu kasamaran taun teh. Puguh ge nu sakabeh anu aya di dieu geus katipu taku eta Bagong kajajaden geus silo. Sabab ari paningali nini mah sidik. Nu dina jero jaring teh lain Bagong tapi gebog jauh teh jang RT. Hihor gebog jauh. Asa teu percaya akang mah eme. Cikan ku akang uang rojok tah Bagong teh uang buktikeun. Kira ku gebog jauh. Tak bener Ki. Hasok rojok lah. Buktikan we nah bener.
jero jaring teh Bagong kapan sidik jelas Bagong mun nyabuk bog cau meureun maka kasaksian kurang oge geus we lah rojok sakalian paehan ki ceuk si Acim. Yeuh Jajang halik euy halik uang rojok beuteungna ku Aki ceuk Aki Jai bari ngarawea tumbak anu dicekel ku salah saurang warga lembur. Geus kitu mah tumbak teh dijampean heula tumbak aing tumbak wajah putih seukeutna ti Pasopati kuatna ti Bratasena badak galak mangka depak mau ngamuk mangka tunduk naon wae nu katembus ku tumbak aing mangka ajal mangka paeh Wiryang iwir dina gawir jangkrik ceurik gaang senang jampe aing jampe moro puah satu tas nama patkeun jampena eta Bagong teh dirojok satarikna ku Aki Jai geuna pisan bah beuteungna guik kadenge ku sararea oge Bagong teh kukuikan kerasa nyerieun da eta beuteungna teh katembus ku tumbak Aki Jai getih ngabayabah Bagong teh katingali ke kerajaan. Bagong nu kakocap poduk teh kiwali mah bisa katembus sia kojor sia rasakeun sia panuju aing mah hebat euy si Aki memang hebat euy tuh Bagong sakatembus euy euy teu sangkanya Aki Jai teh lah jampena mati loh panuju sia teh Bagong teh tah modal sia gede-gede ngusok euy tah teurak oge geuning aduh hebat Aki Jai ya montong hebat wae atuh ngahina ka Aki memang tarang aing teh boleh nang herang geus carang bukan tapi montong ngahina nyebut hebat sagala rupa naon ari Aki maksud kuring sararea mah hebat Aki teh jagoan geus bisa maehan eta Bagong tuh kerjatan hareureun ge pae lah banyak teh nyebut hebat teh herang babatok da eta atuh barudak sok rajin ngahina ka Aki teh pedah sirah Aki boleh nang herang sok nyarebut si hebat tah kitu lain kitu atuh Ki lah nya pokona mah Aki jagoan teh nyangka kuring mah kumaha ya sebab geus kasaksian tuh sidik geuningan Bagong malah geus paeh jadi tumbaku Aki Jai cik nini cik Pak RT tumah jadi kasih nini ari cuk nini mah eta teh sanes Bagong eta mah gebog jauh cek saha Aki Jai hebat nu aya mah herang babatok we atuh teh sapiraku atuh teu pirage numbak gebog jauh nepi kami sleuk mah seteas nage gebog jauh kumaha ieu teh nini we meureunna nu beureum panona geus samar puguh Bagong teh sidik atuh tuh geus paeh sok aya Jawa si nini mah si Aji mah lebih percaya ka Aki Jai nya taeun teh si Nyai mah sok kitu sagala rupa teh kudu ngaku kana kahebatan akang taeun teh deuleun geuningan Bagong teh elehna mah ku akang lain ku Nyi Eme akang teh atuh Raden Sujai Jayakusuma terserah we ari teu percaya ka kuring mah hanya ka kuring teh teu bisa ngaboker atawa ngabuka Rusia eta Bagong nu sabenerna yen ayeuna teh geus jadi gebog jauh kakuatan ini geus leuseuh jadi teu bisa mungkakeun cek eta Nini Eme his kayak kieu mah Nyi Eme nu geus samar paningali teh boa-boa lain dukun sakti tapi dukun edan atau dukun gelo kapan kesaksian ku akang oge yai teh hutet sorangan ayeuna nyebutkeun Bagong teh gebog jauh boa-boa si Oding mah mawa dukun edan teh pisan-pisan Aki
ini emet teh memang dukun sakti, dukun anu hebat. Tapi nah bet aja di kieu teh kumaha teh? Ceuk Mang Oding manehna ge jadi kageteun. Nya nini teh teu mampu jang kalak Bagong jang Oding. Kiwari teh geus kabur bari ngarubah jadi gebog cau. Nyamarkeun paningali urang. Hanya kawe kekuatan ini geus lemah teu bisa ngabuktikeunana. Pamaeta Bagong nu ayeuna dina jero jaring teh ngrubahkeun gebog cau jang Oding. Aduh, nya nih ari kuring mah percaya pisan kali ini 100%. Kan hajaka urang lembur jadi cangcaya kan ini teh. Kumaha teh ni? Nyakeun bae atuh darah dikumahakeun deui ya. Keun we antepkeun lah. Dini marek balik we ke wayahna we engke mah anterkeun deui ku Jang Oding tak kitu. Sumuhun mangga tenang ini. Engke ku abdi dijajab di sareng Kang Jang Sueb. Gitu ceuk Mang Oding mah mana mah percaya ka sini nih. Sedengkeun Pak RT Bahdaroji kitu deui nu sejena manehna mah yakin pisan yen anu geus dipaehan ku Aki Jai teh mangrupakeun Bagong kajajaden. Hatena teh barungah we sabab ulan-ulan kajahatan teh kiwari geus bisa dipaehan. Tah da geus sidik kiwari mah eta Raja Bagong teh geus paeh. Jongjon urang ayeuna mah yeuh regreg lah. Moal aya deui gangguan ti eta Bagong. Halan geus jadi ulon-ulon geuning. Sok edo gara kalubur ya. Tuh bawa bugangna ya. Ceuk eta Pak RT. Hasok Jang Acim. Selud kuburkeun ta eta bugang Bagong teh. Ora sapira geuning Raja Bagong teh. Cek Aki Jai bari katingali baragagah bare gegeh. Terus paparentah pikeun nguburkeun bugang Bagong. Nya kilakeun we ku uing jeung Kang Acim wang kuburkeun. Tapi bener kitu ieu teh bugang Bagong ki. Ih nya bener atuh Jang tinggali ku ujang sidik pisan. Kapan eta teh Bagong lain embe atawa mencek. Hor sok araraneh teuing ka dewe ulah kabawakeun edan ku si eme taun teh. Mangga parentah ti Raden Sujai Jaya Kusuma tangtos ku si Wadi bakal dilaksanakeun ki. Ngaromat Raden abdi engke diangkat jadi murid. Tak kitu ceuk si Acim. Jo nyarita teh kitu yang diangkat murid ku eta Ki Jai. Hor jadi kitu kah yang maneh teh Sacim. Taya bayana heug teh teuing. Bae teh teuing ngan aya syaratna lamun hayang jadi murid dewek mah. Nah naon syaratna? Sok rawartoskeun ka jisim abdi Raden. Ya gue diterima jadi murid. Tapi kudu sanggup nyadiakeun bako anu alus. Kudu daek jadi panglayarnya. Sabab aki teh mika hayang ka Nyi Edo. Urang lembur kananga. Urusan gampil gitu mah. Tenang wae. Pokona mah asa sakabeh ilmu aki diketerukeun diturunkeun ka uing. Pasti segala bakal dilaksanakeun ki. Jeung di teteh laki teh hebat geuning. Boga kemampuan ngan bae nyumput budi dinu caang. Ceuk si Aci mah yakin pisan ka Ki Jai. Aki teh atuh Jang pikiraneun. Sok ayeuna mah kuburkeun we heula eta Bagong teh euy. Atuh digidik bugang Bagong teh di Barawa rek dikuburkeun we cenah. Di hiji tempat sisi kebon nu teu tepati jauh ti imahna eta Pak RT. Sudah satepi ka eta tempat atuh si Selud si Aci menjeng anu sejen ngagali taneuh tepati jero asal cukup we cenah jang ngaruang eta bugang Bagong sangkan ka kubur. Alah di dieu wae teh Kang. Nya di dieu Jang lah. Sok atuh ngagali lah gancangan. Sakitu ge cukup lah. Ceuk si Acim. Sakieu wae nya. Sakieu Jang, cukup sakieu Jang. Moal deh teuing teh.
Oh, mah. Geus sakitu cukup lah. Tapi alah nah nya kitu anu dikubur ku urang teh ieu teh bugang Bagong. Ya heuh atuh. Jelas Bagong. Na maneh mah jiga nu teu percaya. Ieu teh Bagong moal bawa ke bawah gelo ku eta dukun gelo. Uing mah lain kitu inggis we atuh bener eta caritaan nini eme teh sabab kasakanya uing Aki Jai mah kapan terbuka kasaktian, kapan jelas Bagong teh weduk pisidik pisan basa ditembak oge ku si Aki Jai teh sanajan kana panona kitu teh teurak geuning ukur weng meureunnan Bagong teh nepikeun ka kabur teu nepi ka paeh. Lamun nya boga kasaktian mah geus we basa eta atuh teu kudu kikituan tembak we langsung nepikeun ka katembus atuh nepi ka paeh. Maneh mah balagu. Guru dewek mah nyumput buru nu caang kakara nemongkeun wesena teh ayeuna Sabab geus kuduna meureun kanyahoan yen Aki Jai teh mangrubahkeun jelema anu hebat. Kapan tadi ge kadeng jampean euy. Ceuk si Acim manehna boga kayakinan. Nya ari kitu namah Kang. Tapi eta mah kapan jampe moro. Kasakalanya uing mah kapan baheulana teh Aki Jai teh tukang moro lin. Pokona mah sidik lah. Bagong tinggal liwet ku maneh. Jelas Bagong. Bugang Bagong. Geus kamana wae. Hasok Kancangan euy. Gara urugan. Oh jauh urugan euy. Lah, harga jeung beres. Atuh si Salut teh harita teu loba carita deui teh papanjangan. Langsung we milu ngurugan. Geus beres mah ngugurekeun bugang Bagong. Sadari adi balik dewe ka imahna Pak RT. Kayaan geus mimiti berai-berayan, wanci peuting gaganti ku wanci isu. Geus sarepi ka imahna Pak RT mah ngadon ngobrol we. Sakedeung mah saterus sama marulang baik ka imahna sewang-sewang. Dibarung ku hate anu regreg. Sabab Bagong teh kiwari geus paeh. Tapi keur si Selut mah manehna teh cangcai. Mun Raja Bagong nu cenah kasandingan ku siluman si Kibardawa teh bisa dicangkalah ku urang lembur, bisa dipaehan ku Aki Jai. Manehna boga kayakinan yen caritaan si Nini Eme teh bener. Engke mah cenah eta kuburan Bagong terek dipariksa we aya ngabuktikeun nya cenah eta teh Bagong jauh. Teu kacaturkeun di jalana. Selut teh geus tepi we ka imahna. Atuh kadatanganna teh dibageakeun ku indungna eta mah indeung. Lain kumaha ujang nah geus beres ieu. Dedeh ngean emak teh hawar-hawar rame Bagong-bagong kitu. Enya mak puting teh menang Bagong katewak Bagong teh mak malahan mah geus hasil dipaehan ku Aki Jai. Nya syukur we atuh ari geus hasil dipaehan mah ujang. Mah ge milu bunga jeung regreg. Kalau mun urang teh moal aya digangguan ti eta Raja Bagong, kumaha lalakona ujang? Ceuk wa indeung jadi penasaran harita teh. Deg-deg atuh harita teh dijelaskeun dicaritakeun ku si Selut ditek-tek nu kaliwat. Sabada ngarasa cukup mah nyaritakeun si Selut teh mungkas caritaanana. Tah kitu mak, tapi uing mah cang caya mak. Lamun eta Bagong anu hasil dipaehan ku Aki Jai teh bener-bener Raja Bagong, kapanan sidik uing ngadenge beja di sobat uing nyaeta Nyi Arum nya siluman begu. Kapan cenah eta Bang Raja Bagong teh kasandingan ku siluman Senopati si Kibardawa anu gagah sakti asa pamohalan paeh ku Aki Jai mah.
Da kapanan eta si Nini Eme oge nu kasebutna dukun sakti teu mampukeun mak. Ngomong nama hampir-hampir cilaka kitu mak. Alah kitunya aku tanteh ujang. Kamana atuh Raja Bagong teh meureunnan kabur. Jeung deui anak itu mah nu dikuburkeun teh nah bener gebog jauh kitu. Uing mah boga kayakinan mak nu dikuburkeun teh mangrupakeun gebog jauh. Keun engke mah geus rada sababaraha poe ku uing rek dipariksa we. Nah bener eta teh Bagong atawa gebog jauh. Yang uing teh hayang nanyakeun kasih Bagu mak. Geus diparaban si Bagu. Anya ujang ketenang we ku mah teh diparaban. Diparaban sangu mani ponyo daharna teh da mungeun diparab nu sajian mah geuning eta Bagu teh. Nya kapan eta teh Bagu kaya jaden oge mak. Parabna teh tangtu we beda jeung Bagong biasa. Cara jelema we marabana teh mak. Anya ujang malahan ku mah teh diajak cacarita. Aneh geuning bisa nembalannya. Nya mah tapi oma tong geruh mak. Lamun di imah urang teh ngukut Bagu aneh, Bagu kajajaden mak. Uing erek ditanyakeun we ka eta si Bagu nyi Mas Arum. Cek eta si Selud bari ngoloyong we manehna teh ka pawon rek muru kaliang kolong nu aya di pawon. Barang tepi kasambak eta Bagu teh keur cicing we di kolong. Barang katingali aya si Selud manehna teh ngoloyong nyamperkeun kana liang. Maneh geus dahar Bagu. Bagea Selud. Kumaha kaayaan di lembur? Tadi peuting. Nah bener geus kadatangan ku eta Raja Bagong alias Ki Bardawa. Anya bener pisan eta Raja Bagong teh datang di kalembur. Malahan mah geus hasil ditembak nepi ka paeh. Ditumbak nepi ka paeh ku Aki Jai. Tapi uing mah yakin nu ditembak nu ditumbak teh lain Bagong tapi gebog jauh. Sakumaha caritaan si Nini Eme. Cikan kumaha pamanggih maneh Bagu. Ari papanggih kuring mah eta caritaan dukun sakti teh memang bener. Anu kiwari geus dipaehan ku pangeus ieu lembur mah lain Bagong tapi parupakeun gebog jauh Selud. Sabab eta dukun sakti kita teh lah geuning teu mampu pikeun ngungkulan si Ki Bardawa. Untung we masih kena bisa salamet teu pikeun kacilaka. Oh jadi kitunya. Berarti bener tah eta Raja Bagong si Ki Bardawa teh geus kabur we ngaloloskeun diri ninggalkeun lembur. Jeung haja meureunan nipu urang lembur sangkan disarakan teh geus paeh tah. Memang bener kitu pisan. Si Ki Bardawa memang gagah sakti oge licik. Tangtu manehna boga rupa-rupa tarekah. Sangkan urang lembur teh boga kayakinan yen manehna teh geus paeh. Geus moal aya gangguan ti Bagong deui. Tapi teuing naon bakal dilakukeun ku eta si Ki Bardawa teh ka hareupna. Wayahna maneh kudu waspada Selud. Anya lah. Tenang we atuh. Uing ge bakal waspada. Ayeuna mah bakal milu melaan lembur. Jeung satekah pola kapan uing teh kumaneh dititah nyangkalak eta Bagong lin. Dititah nyangkalak si Ki Bardawa. Memang bener. Pokokna mah engke naon rupa anu kuku kula dicaritakeun teh geus geus dirancanakeun omat kudu dilaksanakeun nya. Ya tenang we tenang lah. Uing ge bakal ngabantu maneh pokona mah. Eta Bagong teh kudu kacangkalak deui lah. Anya Selud. Pokona mah mudah-mudahan wae eta si Ki Bardawa teh atawa eta Raja Bagong teh
aya datang di ka lembur cik eta aja Bagong eta Bagu. atuh ari geus kitu mah Isalut teh manehna teh ngolojong dewe ka tepas terus ngobrol we jeung Maineung. Bari manehna teh minta dahar da puguh lapar sapeuting geus sare. alah mak Beteng uing mani kekerabakan kieu ieu teh lapar meureun. hanya ujang juga di pawon da tadi teh atuh naha lain sakalian nyokot sangu jeung deungeunna nah aja ku mah teh geus dijieunkeun bisi lapar taeun teh nya atuh mah uing mah rek daang heula we ieu teh lapar nya juga dari Bagu mah geus diparaban tadi ujang. Bari geus kitu mah Silu teh ngoloyong we ka pawon mana teh kadon dahar bae. Kaayaan di lembur Campaka kiwari mah regreg cenah mamikirna yen moal aya digangguan di Raja Bagong nu sadaya ieu geus ngaganggu kana katangtreman urang lembur. Ngan tetep ari pikeun anu kalengitan mah ku harta banda manehna teh can sugem mah sabab kiwari harta banda teh can bisa kapulangkeun. Sen hajar tah Bagong kaya jaden anu dicuriga geus menjadi alatan geus jadi sabab leungitna sakabeh harta banda. Tapi nah geuning cenah teu bisa balik deui. Kitu deui Haji Bandi. Manehna ge masih keneh handeuleuh pisan ngan ngadenge beja yen kungsi aya Bagong anu gilis-gilisiran ka imahna. Manehna teh kaget keur ngobrol we jeung badegana. Aduh, kumaha cenah bejana we? Bejakeun ka kuring. Da kumaha eta teh? Sueb. Hi, lereskan cenah kungsi aya Bagong ngagirisi ka pipir ka pendak ku Aki Jai. Malahan mah kapan eta Bagong teh geus hasil kacang galak dugi ka dipaehan ku Aki Jai. Syukur lah. Tapi aduh kata banda dewek teh mau balik deui geuning sugan geus dipaehan mah balik deui tapi geuning eueuh kumaha atuh lapur lieur sirah teh tetep lapur euy lah kumaha atuh Sueb kata banda dewek teh bisa balik deui Sueb. Hi kumaha deui atuh kan udah diikhlaskeun wae panginten sababarang anu tos leungit teu asa balik deui atuh duka dikawanakeun ku eta Bagong teh tangtu dibawa ku manehanana. Aneh nah kumaha tuh ari geus kieu bati urang teh aduh cilaka we duit jeung perhiasan nu sakitu lobana nu meunang petega-petegi teh lapur teu bisa balik deui alah. Terus kan kamu ka diemutan nu penting mah kaya lembur teh kiwari mah pasti lagi bakal aman lamun teu aya Bagong mah. Urang teh kantun ngalakukeun upaya pikeun naluntik atau milarian di mana eta harta banda nu disumputkeun ku eta Raja Bagong. Pokona mah kudu kapanggih deui Sueb. Aduh lieur sirah lieur. Terus kan ngadadekeun heula ulah serting emutan keun ieu mah urusan abdi bakal badami sareng Pak RT kitu di warga sejenna tangtos anu kalengitan ku harta banda mah anjeunna teh can sugema hoyong mulang deui eta harta bandana. Kitu we lah kitu aduh dari geus kitu masih Sueb teh papanjangan manehna mah ngoloyong we ninggalkeun kamarna. Haji Bandi anu masih keneh gering keneh kagegeringan ku leungitna harta banda itu dipaehna si Pleki. Eta si Sueb teh manehna teh rek ini teh ka imahna Pak RT rek nanyakeun ngeunaan harta banda anu geus dipaok ku eta Bagong kamana cenah neanganana, apa bisa balik deui apa moal.
aing kudu kanjang nanyakeun ka Pak RT. Oke madami jawab tang tube Pak Haji mah keukeuh harta nanti kudu bisa balik deui moal cager lamun teu nepikeun duit jeung perhiasanana balik deui. Enya aing kudu nanyakeun ka Pak RT. Kabat lumampah atuh eta si Sueb teh rek ngajugjug ka imahna Pak RT. Barang tepi ka imahna Pak RT kada katedatangan teh dibageakeun we ku Pak RT. Jang Sueb ya ka jero jang. Aya naon ieu teh? Kumaha Pak Haji sehat? Bubu ge Pak Haji teh masih kene teu damang. Bubu kadi oge ngahaja disim abdi teh kautus ku Pak Haji bade naruskeun perkawis kumaha eta harta banda anu leungit. Nah tiasa balik deui moal kapanan ari Bagong kaya jadena mah parantos ka tewak malahan dibayahan, tapi kumaha laratan eta harta banda. Nya buku ge bapak ge nampa laporan kedatanganku jalma-jalma anu ngarasa kalengitan kahayangna mah bisa kapanggih eta harta bandana teh. Kan bae bapak ge bingung ya sabe kudu ka mana neanganana sok sanajan geuning Bagongna mah geus beunang katewak geus beunang dipaehan tah kitu. Mugi abe atuh aya jalan kanggo milarian eta harta bandana lamun nya dipaok nah ditunda ka mana moal buat disimpen di leuweung tah kitu Pak RT. Nya jang kewe lah urang cobaan atuh urang paluruh ka leuweung bisi disubutkeun di leuweung si Pak RT. Atuh ari geus kitu mah waktuosna mitra parantos nya kapan deui nya jageula urang teu jajar carita BKD urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh mang pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.